Sampurasun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim kuring Muhammad Albi Gumilar. Dina maktos ayeuna sim kuring bade nyarioskeun ieu teh tata cara membuat wayang golek di botol bekas. Terus kieu ieu sim kuring bade bikin wayang golek buta mabok. Ngan sim kuring mah teu aya sirah wayang buta mabok. Jadi make saayana we kitunya make sirah sigareng saperti itu. Jadi sim kuring ayeuna bade ngadugikeun heula ieu teh tata carana teh ngabikin si wayang golek buta na teh sapertos kieu. Sakedap. Tah. Sim kuring teh tos nyandakan ieu naon bae anu dipersiapkeun. Kahiji ieu aya wayang golek ieu teh acukna wayang golek sigareng anu geus lami. Ieu sarungna aya pananganna tah nya. Terus kieu anu kudu disiapkeun teh eta sareng ieu gunting sareng ini teh lakban. Ayo urang mulai wae. Tahap kahiji dina wayang golek buta mabok anu urang ieukeun make naon bahan daur ulang kitunya. Bahan daur ulang. Sapertos naon nya botol bekas gitu tah. Terus kitu. Kahiji ieu urang kudu make salatipna teh anu panjang kitunya. Urang ieukeun heula. Ieu teh kudu panjang. Meh naon? Tong panjang tong sakieu nya. Kanjeng teh ieu. Tong nepi ka tibalik. Tong nepi ka tibaliknya. Tara di sesasil upami urang ieu teh. Terus kieu. Hiji deui aya sapertos. Sapertos kieu. Sapertos kieu keluar kita. Perlu dikelilingi cek urang mata. Set. Belah mana itu? Hiji deui nya keluar nya. Sampeur. Sapertos kieu. Dina deui teh di dieu. Tong kajeng teuing nya. Jeung yeuna oge kudu pas keluar kita. Nah, tas terus kieu. Ieu teh we. Terus kitu keluar kita. Lanjutan deui nya. Terus kieu geus gunting deui. Potong deui. Geus kieu mah. Geus tah urang cobian heula upami teu make acuk kumaha. Tos kieu kena. Upami wayang buta mabok kulawarna pasti apal kumaha cara maenkeunana. Sapertos kieu. Ieu teh upami di
leungeunna buta mabok teh aya botol kanggo nginum jeung megangna lain make samporit lain naon. Ieu teh langsung ngangge panangan simkuring ieu mah. Panangan simkuring langsung ieu mah teu make samporit teu make naon. Ieu mah langsung ku panangan tadi dicekel. Tah, cekelna kieu. Upami simkuring sederhana we upami teu hayang meuli wayang tiasa ningal heula eta dina Google naon dina YouTube upami keur teu aya naon etana nya upami keur teu aya duitna ngan sabab upami urang hayang meuli wayang teh kudu loba duitna. Wayang teh mahal keluar kita. Awis wayang teh. Jadi kudu seueur duitna gitu. Tak setas kieu keluar kita. Komisim kuring sepetas kieu tah. Oke, wayangna teh ti sakita. Sepetas gitu. Ya, orang ayeuna ayu urang naon eta pasangkeun acukna. Ieu urang coplakeun heula. Kedap. Urang ieu we nya. Kedap. Tah. Toh situ tah. Tah keluargi upami tos kieu ieu teh tos diacukan ku simkuring. Tah. Kedap dina candikeun. Upami geus diacukan sapertos kieu simkuring mah upami make botol bekas sapertos kieu teh teu make paku naon kitu nu leutik naon teu kanggo kancingna teh make lakban deui kitu. Sapertos kieu upami simkuring paenkeun geus make acuk teh. Sapertos kieu. Babak aya euy. Aya. Tah, jadi sapertos kitu keluar kita. Jadi sirahna teh tiasa kita tah. Sabab ieu mah dicekel tah. Cekel kieu leherna teh. Set. Tiasa kieu tah. Tah. Ieu teh kudu nyekelna teh kudu kiat. Teu kiat-kiat oge sih. Tah, meh teh sakieu mun kieu mah pan kieu tah. Kita kedah kiat-kiat pisan gitu. Erepun adi tah. La. Tah, sapertos kitu keluarga. Ayo urang pasangkeun deui yeuh. Nanti keburu dingin ya. Sarungna keluar gitu. Tah aya naon teu ngangge cangcutnya. Adanya. Mawak euy, ayo ah. Mana bah make sarung heula bah. Poho. Jadi sapertos kitu keluar gitu. Jadi gampil sih upami hoyong naon teh buat wayang golek buta calawak teh ngan kudu aya naon eta teh lamun teu make kayi make ieu botol bekas nu kusim kuring teh di karetan tah pas kieu dicoplok heula coplok tah sapertos kieu keluar kita paminggas kieu mah tutup urang asupkeun
tadi tas terus kieu. Geus kitu ieu urang kikeun. Lamun teu aya talina ada. Lamun teu aya bola kasur make tali rapia, bola rapia penting lah timu. Bilangin ya. Diam. Coba lagi konten dulu. Gitu. Sim kuring mah make karet data aya bola rapia, teu aya bola kasur teu aya. Kamu lamun sepak bola mah teu aya. Yuk lanjut juga. Tera di kudu pageuh kudu naon nya, kudu ketat lah gitu cek urang mah dikaitkeun nana ieu teh karet teh kudu ketat sangkan bisa teu molorot gitu tah. Pami geus kieu mah geus keluar kita ngan radi morosot saeutik mah sawios lah karena oge buatan orang gitu nya. Ada budak leutik mah lamun teu bisa mah nya kitu atuh. Terus gitu aja. Lamun tos jadi terus gitu. Yuk panangan asupkeun. Jadi katingal teh panjang kitu tah kanjeung teuing tah. Tong nepi ka kanjeung teuing, tong ka bina-bina teuing nya. Sirahna urang cekel. Tong pageuh teuing. Mabok euy. Anggap aya botolna. Aya. Itu aya cairna kira-kira. Tutupna can dibuka. Minum. Minum. Ada. Reaksiu sila ingat. Ayah. Ini sakit tak kalau di tas. Nyungsep. Awas jatuh. Terus kita keluar kita. Shep. Bisa kita. Terus jadi rocker. Nah seperti itunya keluarganya. Hancur nuhun sampurasun. Mogia teh bermanfaat nuhun sampurasun. Assalamualaikum.